warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Sumping, kasadayana di SMA Negeri Hiji Banjar. Alhamdulillah, tepang deui sareng simkuring Aep Saifur Rahman. Simkuring salaku pangatik bahasa Sunda. Sejak ngadugikeun materi anu aya patula patali sareng materi bahasa Sunda. Dina danget ayeuna materi anu baris dipedar nyaeta ngeunaan carita wayang. Samemeh urang guar leuwih jero ngeunaan carita wayang, tah ayeuna hideep kudu apal heula naon nu disebut carita wayang. Oge naon wae unak-anik dina carita wayang teh. Sarata kumaha struktur dina carita wayang. Tah jadi anu disebut carita wayang teh nyaeta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Carita wayang kaasup kana karya sastra wangun lancaran atawa sok disebut prosa sarta kaasup wanda prosa buhun. Istilah wayang teh robahan tina kecap bayang atawa kalangkang. Tah hartina lalakon wang-wangan atawa dikira-kira adeg pangadegna tur diwujudkeun ku peta-peta wayang jeung dilalakonkeun ku dalang bari dipirig gamelan. Salajengna urang guar ngeunaan fungsi carita wayang. Nu kahiji, fungsi carita wayang teh nyaeta pikeun hiburan atawa rekreasi. Tah jadi masyarakat bisa ngamanfaatkeun carita wayang pikeun sarana hiburan atawa rekreasi. Nu kadua, fungsi carita wayang teh nyaeta pikeun pendidikan atawa edukasi. Tah jadi dina eusi carita wayang teh ngandung gambaran-gambaran kahirupan manusia anu bisa jadi pieunteugeun keur manusia dina ngalaksanakeun kahirupan sapopoe. Nu katilu, fungsi carita wayang teh nyaeta pikeun informasi. Tah jadi dina carita wayang mah bisa pikeun nepikeun informasi atawa hal-hal atawa kejadian anu keur lumangsung di sabudeureun urang. Anu kaopat, fungsi carita wayang teh nyaeta pikeun religi. Tah jadi dina carita wayang mah sok dipatalikeun jeung unsur-unsur religi. Contona aya hiji tradisi di sabudeureun urang anu masih keneh sok dilaksanakeun nyaeta tradisi ngaruat. Tah ieu teh biasana mediana nyaeta ku media carita wayang. Lalakon wayang teh rupa-rupa gumantung kana warna wayangna. Tah ayeuna mah urang pedar wae warnaning wayang anu kungsi hirup di Indonesia. Nu kahiji aya nu disebut wayang purwa. Tah ari purwa teh nyaeta robahan tina parwa anu hartina mimiti. Wayang parwa atau purwa teh ngalalakonkeun babon carita Mahabharata jeung Ramayana. Anu kadua aya nu disebut wayang kulit. Tah ieu teh salah sahiji wayang anu sumebar di Pulau Jawa. Anu kabeh diekeunna mah mekar jadi sababaraha versi. Contona aya wayang gedog, wayang gelung, wayang potehi, wayang krucil jeung sajabana. Anu katilu aya nu disebut wayang gedog. Tah ieu teh mangrupa wayang kulit anu ngalalakonkeun carita Panji saperti lalakon Panji Semirang. Anu kaopat aya nu disebut wayang gelung atawa golek elung. Tah ieu teh salah sahiji jenis wayang anu sumebar di daerah Jawa Barat. Ieu wayang gelung teh nyaritakeun lalakon Mahabharata jeung Ramayana. Anu kalima aya nu disebut wayang golek iket atawa wayang cepak. Tah ieu teh nyaritakeun lalakon Prabu Damarwulan, Menak Jingga jeung sajabana.
Anu kagenep aya nu disebut wayang titi atawa potehi. Tah ieu teh nyaritakeun lalakon ti nagri Cina atawa Tionghoa. Anu katujuh aya nu disebut wayang krucil. Tah ieu teh cara wayang golek keneh. Di wewengkon Surabaya mah disebut wayang klitik. Lalakonna nyaeta Amir Hamzah, Umar Maya, jeung sajabana. Anu kadalapan aya nu disebut wayang beber, nyaeta wayang anu lalakonna digambar dina lawon tuluy dibeberkeun. Anu kasalapan aya nu disebut wayang wong atawa wayang orang, nyaeta wayang anu dilalakonkeun langsung ku jelema. Lalakonna biasana nyokot tina carita Mahabharata. Anu kasapuluh aya nu disebut wayang lilingong. Tah di wewengkon Cianjur mah disebutna wayang klitik. Conto lalakonna nyaeta mupu kembang, jambatan besi, jeung sajabana. Anu kasabelas aya nu disebut wayang suluh, nyaeta wayang tina kulit, nyaritakeun lalakon ayeuna ngeunaan sajarah Indonesia jeung pikeun panyuluhan. Tokohna nyaeta jalma kaayeunakeun. Anu ka-12 aya nu disebut wayang klitik, nyaeta cara wayang golek tapi laleutik. Tah ieu mah biasana ditanggapna ti beurang. Salah sahiji jenis carita wayang anu sumebar di Jawa Barat nyaeta wayang golek. Tah ieu carita wayang golek teh nyokot tina carita Mahabharata jeung Ramayana. Oge sok disebut carita galur atawa galur lalakon. Contona lalakon Pandawa Diperdaya, Balai Sigala-gala, jeung Babad Alas Amer tina carita Mahabharata. Teras aya lalakon Anomanduta, Rama Tambak, jeung Kumbakarna gugur tina carita Ramayana. Salajengna urang pedar ngeunaan epik Mahabharata jeung Ramayana. Carita Ramayana jeung Mahabharata teh asalna ti India. Tah asup ka urang mareng jeung asupna agama Hindu. Tah teras waktu agama Islam sumebar di Indonesia, para wali ngamangpaatkeun eta epik keur siar Islam, nyaeta make media wayang. Epik Mahabharata nyaritakeun turunan Raja Barata nu kabaud perang sadulur anu sok disebut Baratayuda antara Pandawa nyaeta rundayan ti Pandu jeung Kurawa rundayan ti Destarata. Sedengkeun epik Ramayana intina medar lalampahan Rama nyaeta Raja Alodia anu kawin ka Sinta. Tah ieu nu disebut epik Mahabharata. Jadi Barata teh boga budak anu dingaranan Abiasa. Tah terus Abiasa teh boga dua pamajikan nyaeta Ambika jeung Ambalika. Tina Abiasa jeung Ambika boga turunan anu dingaranan Destara. Tah teras Destara teh kawin jeung Gandari anu ngalahirkeun sagunduk daging anu tuluy buyar jadi 100 orok. Anu kahiji dingaranan Duryudana, nu kadua Dursasana jeung saterusna. Tah ieu teh anu disebut pasukan Kurawa. Saterusna tina Abiasa jeung Ambalika teh boga budak anu dingaranan Pandu Dewanata. Tah Pandu Dewanata teh boga dua pamajikan nyaeta Kunti jeung Madrim. Tah ti Dewi Kunti mah boga 3 budak nyaeta Yudistira, Bima jeung Arjuna. Sedengkeun ti Madrim nyaeta Nakula jeung Sadewa. Tah 5 budak ieu teh disebut Pandawa 5. Satuluyna aya kajadian anu disebut Baratayuda nyaeta perang saturunan perang sadudulur antara Kurawa jeung Pandawa. Dina epik Ramayana ieu nyaritakeun 2 karajaan nyaeta Ayodhya anu dipingpin ku Rama jeung Alengka anu dipingpin ku Rahwana alias Dasamuka. Di karajaan Ayodhya, Rama teh boga permasuri anu ngaranna Sinta, oge boga adi anu ngaranna Laksamana. Sedengkeun
di kerajaan Alengka Rahwana teh boga anak anu ngaranna Indrajit jeung Wibisana, oge boga adi anu ngaranna Kumbakarna. Dua kerajaan ieu akhirna perang di Alengka kusabab Rahwana bogoheun pisan ka Sinta, sedengkeun Sinta harita geus jadi permasyuri di kerajaan Ayodhya nyaeta permasyurina Rama. Tah tina perang ieu anu unggul teh nyaeta Rama kusabab dibantuan ku pasukan Wanara Hanoman Subali Sugriwa. Tah ayeuna urang pedar ngeunaan transformasi carita wayang. Tah jadi carita wayang teh ngalaman transformasi upamana bae munculna tokoh pangawulaan atawa punakawan seperti tokoh Semar, Cepot, Dawala, Gareng. Tah ieu tokoh teh mangrupa tokoh tambahan dina carita wayang anu fungsina keur ngahirupkeun suasana sangkan teu monoton. Carita wayang teh kadienakeun mah ditulis deui atawa ditransformasi dina wangun sisindiran, sajak, komik, wawacan, novel, teater, carita barudak jeung sajabana. Salajengna urang pedar ngeunaan unak-anik dina carita wayang. Nu kahiji aya ngaran Satria jeung kasatriaanana. Tah di dieu aya Abimanyu satria ti Palengkawati, teras aya Arjuna satria ti Madukara, aya Aswatama satria ti Sokalima, teras aya Gatotkaca satria ti Pringgandani. Salajengna aya ngaran raja jeung nagarana. Anu kahiji aya Prabu Basudewa raja ti Mandura, teras aya Prabu Destarata raja ti Astina, teras aya Prabu Dasamuka raja ti Alengka, teras oge aya Prabu Kresna raja ti Dwarawati. Salajengna aya ngaran Pandita jeung Patapaana. Nu kahiji aya Bagawan Abiasa Patapaana di Sapta Arga, kadua Resi Bisma Patapaana di Talkanda, nu katilu aya Pandita Dorna Patapaana di Sokalima, nu kaopat aya Resi Subali Patapaana di Guha Kiskenda. Salajengna aya Pakarang jeung ajian-ajiana. Anu kahiji aya Dasamuka boga senjata candrasa, pedang Sokayana, oge ajian Pancasona. Teras nu kadua aya Gatotkaca boga baju Kreanta Kusuma jeung ajian Narantaka. Nu katilu aya Arjuna boga panah Pasopati, panah Sarotama, panah Ardadali jeung keris Pulanggeni. Anu kaopat aya Kresna boga senjata Cakra, oge ajian Wijaya Kusuma. Nu kalima aya Yudhistira boga ajian Jamus Kalimusada jeung ajian Songsong Tunggul Naga. Salajengna aya ngaran anak-anakna. Anu kahiji Abiasa boga anak Destarata, Pandudewanata jeung Yama Widura. Teras nu kadua Arjuna boga anak Abimanyu, Bangbang Irawan, Bangbang Wisanggeni, Pergiwa jeung Pergiwati. Teras nu katilu aya Dasamuka boga anak Indrajit jeung Trisirah. Teras anu kaopat aya Bima boga anak Gatotkaca jeung Antarja. Salajengna urang pedar ngeunaan bagian carita wayang. Tah jadi dina bagian carita wayang teh dibagi-bagi deui. Anu kahiji aya nu disebut Kakawen, anu kadua disebut Murwa, anu katilu disebut Nyandra, nu kaopat disebut Anta Wacana.
Nu kahiji dina bagian carita wayang teh aya nu disebut kakawen. Tah ari kakawen teh nyaeta tembang dalang dina pagelaran wayang golek, teras ngagunakeun basa Kawi. Eusina mangrupa deskripsi kaayaan adegan nu keur dicaritakeun. Contona aya kecap saur nira tanhana panjang, sinenggih sabda uninga. Tah kecap eta teh dicokotna tina basa Kawi. Nu kadua aya nu disebut murwa. Tah ari murwa teh nyaeta kekecapan bubuka dalang sabada kakawen. Umumna mah sok ngagunakeun basa Kawi. Tapi para dalang wayang golek mah loba nu ngagunakeun basa Sunda. Diucapkeun bari dipirik ku gamelan anu hawar-hawar. Nu katilu dina bagian carita wayang teh aya nu disebut nyandra. Tah ari nyandra teh nyaeta prolog anu dicaritakeun sabada murwa. Teras ngagambarkeun kaayaan karajaan, kagagahan jeung keagungan raja, oge kautamaan atawa sifat sareng dangdosan, bari dipirik ku gamelan anu hawar-hawar. Anu kaopat dina bagian carita wayang teh aya nu disebut antawacana. Tah ari antawacana teh nyaeta paguneman atawa dialog antar tokoh wayang dina pagelaran wayang. Tah teras unggal tokoh miboga sora anu mandiri. Contona sora Satria Dangah anu dilalakonkeun ku Kresna, Karna jeung Samba. Teras aya sora Satria Lungguh saperti Arjuna, Yudhistira jeung Abimanyu. Oge aya sora Punggawa Gagah saperti Gatotkaca, Suyudana jeung Bisma. Pikeun leuwih jentre kumaha prak-prakan anu disebut kakawen, murwa, nyandra jeung antawacana. Tah ayeuna mah mangga urang tengetan wae contona. Wala bakti dening asih ya dening asih ya kang asihin ora katara nian siwa kang umatur ing mahayoga umatur mahayoga
matur-maturing maka yoga maturing maka yoga kawi perakati paran kadia sang wiku anjarwi kadia sang wiku anjarwi kembang wijaya kusuma wijaya kusuma Nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Hasil nulis para wali nu direka ku para pujangga disusun ku para empu linuhung. Hasil gawe bareng para luluhur anu parantos ngantun. Margi ieu carita wayang teh teu lepas tina simul silip sinir siloka jeung sasmita eta anu jadi pipining guareun urang sadaya di ieu alam marcapada. Kacarios di hiji tempat nyaeta hiji tempat anu kalingkung ku gunung-gunung hejo lemok tutuwuhan rajegna hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan sur-sur cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasliwer kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Daya sanes ieu patempatan teh nyaeta pertapan parewana di alas Saptarengga. Eyang na Pandawa Kurawa anu kakasih abiasa anu parantos purna bakti tilas raja nagara Astina anu dina waktos ieu kasumpingan putukna ku anjeun panengah Pandawa Arjuna kalih buyutna kakasih Raden Gatotkaca. Sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan watek wantos begawan abiasa dudu wong samanea mangno satru sing madu trahing kusumah teti sing andanawiri trahing dewa kamanusan tutas tina didikan rohani kalayan jasmani saciduh metu sakejap nyata weruh saturung winara weruh saturung winara hidup Gatotkaca oge Kakang Semar saring cing pageuh kancing saring set pageuh iket nyaeta ngaronjatkeun keamanan di negara tina naon rupaha mara bahaya anu bakal datang ka negara daw diestokeun paman
dapun anak oge kitu we sen. Aplusan unga-wengi teh sareng si Gareng si Dawala si Astajingga teh. Mingpin barudak malah si Gareng mah jadi ketua Karang Taruna eta teh ongko. Karang Taruna dipimpin ku anjeunna. Kamana ayeuna si Cepot? Aya di luar sih. Nuhun. Pak Abbas teh teh ngageus. Penak sareng sobatna Kang Abbas. Nya jeung eta jauh. Kang Haji Abbas Ngolo teh. Sareng Neng Fitri nuju ngolo si Cepot teh. Biasa Jeung si Dawala timalan. tara jauh. Si Gareng ka dieu. Ai si Gareng mah ka itu ka Gunung Salak aya teh. Jadi relawan anu teh ka ditu. Tim SAR. Jadi tim SAR si eta teh. Kita we segala dirawu maneh nama teh. Kasukoi Aya kapal neumrak tebing aya teh. Keur ngeusian kantong. Teu can ka penak sadayana rupina. Sakitu anu tiasa kapihatur, insyaallah tepangni dina pangajaran basa Sunda anu salajengna. Tutus langkung ke panghalang bobo sapanun carang sapakan hapunten anu kasuhun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.